Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sok berangkat tek ngeunaheun ternyata tidak aya beban. Tawaran ieu embung, tawaran itu embung. Tapi lamun naik mobil pang mewahna, sebabnya geus teu menikmati kemewahan, pakaian pang bagusna, teu menikmati kabagusan, hiji we gol bu Allah. Aya ilmuna, mendak ilmuna di dunia mah opat. Tilu sebab Allah nenden Islam, iman, ihsan. Lamun Islam eta moal kaluar kitabna fikih bae, geus sakikituna bae. Ilmuna ilmu fikih sasarana sakadar jang awak. Sakadar jang awak tama sasaranana fikih Islam, fikih sasaranana jang awak. Kemudian kitu pagaweanana ibadah, gelarna adalah seorang abid. Ngan sakadar sakitu paling ge ieu teh kitu soheh, batil, sah, atawa haram, makruh, wajib dan lain sebagainya. Nomor kedua iman, ilmuna tasawuf, jurusanana jurusan thariqah. Lamun tadi Islam, ilmuna fikih, jurusan syariat. Lamun ieu mah tasawuf, na ilmuna thariqah, nah sasaranana qalbu ieu. Lain deui geus maek. Engke gelarna adalah zahid. Zahid tah tukangna ngaranna ubudiyah pagaweanana. Naik ti dinya geus bisa. Ieu adalah ihsan, ilmuna ilmu tahakkuk. Jurusannya jurusan hakikat. Jurusan hakikat gelarna adalah arif billah. Engke pagaweana ubudah. Aya ilmuna. Geus urang dek guru fikih silahkan tangan. Kiai nu fikih mikih. Dek guru thariqah atuh aya guruna. Jangan nyahokeun di diri urang. Aya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafas, latifatul qalb. Hiji-hijina latifah ngabogaan gitu naon ngaranna anak buah latifatul qalbi sabaraha sebab aya nafsu lawamah, nafsul mardiyah, nafsul kamilah, nafsu itulah diatur ke dina ilmu thariqah. Lamun geus tamat eta naek ka karake ilmu hakikat. Ahli hakikat mah geus lain deui sebab engke tauhidna ge lain deui. Urang mengaji tauhid teh Allahu qadirun bi qudratihi. Kitu bae ngaji sadunya ge, ngaji di Mesir kos kitu bae. Allah teh alimun bi ilmihi. Allah teh muridun bi iradatihi. Ngaji ka mana bae pasti kitu. Ketika urang geus aya di hakikat lain kitu. Allahu qadirun bi dzatihi. Allahu muridun bi dzatihi. Allahu alimun bi dzatihi. Jadi neuleuna Allah mapan lain make mata zatna. Allah mangadenge telen make ceuli zatna. Geus kabeh kadenge ku Gusti Allah ku zatna, kadele ku Gusti Allah ku zatna, karasa ku Gusti Allah ku zatna, deket Gusti Allah zatna, beuki luhur urang geus datang ka dinya bakal kadenge ku urang dangdaunan. Ceuli urang bakal ngadenge. Lain ceuli awak urang, mata urang lain mata ieu nu ngadenge. Nu neuleuh lain etalah geus diangkat jadi kutubul aulia. Ieu nu ku urang kuari keur dimeriahkeun haulna kutubul aulia Sultanul Asfiya Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun muridna. Anu tadi dibacakeun ku Kitur Mudi masyaallah kabita jasa. Jadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir moal kabeulem ujianana. Mantep geus teu kudu salat asal cinta bae. Mikung sia. Sebab kudu sabada syariat heula kakarak torekat, kakarak hakikat. Geus dek dibere ilmu torekat teh dideleh heula mondokna di mana sia? Mondokna cenah kula mah di ditu, pesantren naon modern, ulah sok torekatan sia. Sia mah santren di mana di Kiai Anu salapnya muhun sabaraha taun. Aya meureun 15 tahun manaon nu geus tamat. Anu kuari geus boga murid tante. Kula mah jang kula ge hese. Nah ieu mulai ieu bagus. Boro-boro ngamuridkeun kula ge asana hararese ngaji. Tah ieu tawadu ya budak. Geus tamat kitab anu aya tamat nama tamat aya bisana ma wallahu alam. Ieu mah urang kabehan bangunna ieu. Dicek heula tek kakarak yuk beat.
dicek heula teu meunang main asup-asupkeun bae nu mentek sing hade besi aya di Tangerang anu ngayakeun tarekat ulah asup zikir biasa bae besi aya anu ngagelar tarekat di Tangerang di Banten ulah besi aya anu ngagelar tarekat di Bandung ulah besi aya anu ngagelar tarekat di mana bae sing hade ulah urang mah cukup bae wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna golongan kawalian bagian kawalian sadar dirilah urang nu penting mah ngabenerkeun jeung pasrah ka ahlina bae lantaran naon sabdan teu meujeuhna urang mah aya baheula di Baghdad jelema ngaku-ngaku wali wah hebat biasa asal nyekel batu jadi emas asal nyekel dangdaunan jadi duit nyekel naon bae kumaha hayangna resah harita istimewa jasa eta jelema hebat jasa ditanya wali kula teh wali ngakunya nama jadi wali teh hebat kos Pak Wahidin bae ngakunya lagi jadi wali tapi wali kota tuh mah nah ngakunya na jadi wali wah atuh jelema puluhan ribu nuturkeun nyana ngan terakhir kieu cak nyana besi aya nu boga anak parawan bawa ka dieu kukula bakal diunggahan engke besi hayang anakna nu lalaki langsung jadi lalaki mun anakna awewe bakal awewe komo lamun anu geus teu hamil kira-kira bangsa 10 tahun bawa ka dieu ku mama engke bakal dipake ye ieu wali pohara ya wali ya ya wali kos kieu ye resah jasa masyaallah pohara jasa tidinya geus ieu hese ka ditu hese lantaran jago jasa elmuna eueuh deui mah tandingna Abu Nawas Mama Abu Nawas kulan aya nu ngaku wali ngadenge kula mah teu pernah ngadenge nanaon cenah hiji bae ngadenge teh Allah wah ieu mantep ya mantep ya. Lain gitu Bu Nawas ieu resah jasa aya kiai ngaku-ngaku wali ya haju keistimewaan ilmuna pohara jasa bisa kumaha cik Abu Nawas bisa lamun nyekel batu jadi emas nyekel dangdaunan jadi duit hayang naon bae bisa bahkan ieu terakhir ieu mah resah jasa kunaon cek Abu Nawas besi aya anu rumah tangga ge 10 tahun 15 tahun teu boga anak cenah kunyana dek dipake hayang anak lalaki apa hayang anak awe harita dizinahan harita keneh hamil harita keneh ngalahir wih hebat ya cek Abu Nawas pohara tah mah kiai wali hebat tah mah hebat jasa tah mah coba Abu Nawas tolong cenah kumaha ieu bejakeun ka kiai Abu Nawas kitu boga anak parawan dek dipikeun kanyana hayang boga anak bejakeun bener Abu Nawas lah tuh lain bener deh ulah disebut Abu Nawas jagel wae disebut Abu Nawas bejakeun ka kiai Abu Nawas boga anak parawan bahkan ti mimiti leutik datang ka kuari dibungkus bae can pernah dibuka-buka istimewa ieu kuari dek dibikeun kanyana Mama Abu Nawas bejakeun hayang boga anak titurunannya supaya jadi wali bejakeun dibejakeun kiai kulan wali kulan Abu Nawas dek datang ka dieu maksudna nyana hayang boga anak dek dibikeun hayang boga anak keturunan ti wali bawa ka dieu cek ieu hebat cek eueuh deui wal ti Abu Nawas cenah nu hebat bawa ka dieu watuh dibawa disaksian ku puluhan ribu manusia bener aya dibungkus luar biasa dibungkus dibawa ku Abu Nawas iya anak kula alhamdulillah cak wali dek dipasrahkeun atuh semua maksudna minta dizinahan supaya hamil harita kemudian lahir hayang anakna nu loba tapi ulah hiji pan atuh maksudna hayang 10 20 gitu tah ulah hiji mah kula ge bisa cek nanti hayang loba siap cek cenah siap bener buka tongton ku urang gabehan geus jawali ieu mohon barang dibuka teh masyaallah embe gembel jinahan amun teh diparieuskeun sia ku aing di ku mah hayang ge anak parawan di Baghdad teu ngabutuhkeun parawan ngabutuhkeun ge anak embe jang jualeun ayo sia mun bener wali jinahan tah embe aing abe aing sugih cak yen teh ngajualan anak embe bae lamun teh diadukeun sia ku aing jeung embe ayo lumpat manya ya wali lumpat cak Abu Nawas lain wali mantak besi aya nu ngaku wali di Cisoka bere embe gembel besi aya nu ngaku wali di Banten bere embe Jawa supaya anakan bisa dijual
Nailah Abu Nawas nu ngelekeun hebat jasa Masya Allah karim. Tak itulah perjalanan anak lantaran loba keneh ieu nya ditukangin kula sing hade urang dek balik ka ditu, dek balik ka imah mah bunga, dek balik mudik mah bunga, tapi dek balik ke jero kubur peuheur luar biasa. Bakal kapanggih jeung malaikat kitu munkar nakir. Masya Allah. Nu mantak maningan cicing orang ibadah ka Gusti Allah. Nu jadi pejabat supaya pejabatna nu beriman ibadah ka Gusti Allah. Pedagang supaya nu dagangna nu berdagangna iman ka Gusti Allah. Abih mantep. Nyaina nu rapih supaya imanna mantep ka Gusti Allah. Lamun urang geus dibere cinta, wah atuh geus ka Gusti Allah moal katahan. Moal katahan. Harun Ar-Rasyid raja encan boga cinta ka Gusti Allah. Ketika geus boga cinta ka Gusti Allah, kerajaan sakumaha ceul ditinggalkeun ku nyana kaleuweung. Ieulah aya cinta ka Gusti Allah. Kiai nu aya cintaan ka Gusti Allah moal daekeun babarengan jeung pemerintah lantaran sarua jeung keur nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim ngagoleang. Pasti ngajauhan indahan keneh magahan ngaji jeung santri mantep jasa. Naon sebabna? Lantaran negara urangna negarana negara setan. Aturanna aturan demokrasi HAM buatan manusia, lain Al-Qur'anul Karim. Tapi urang hargai sebab eta menang karuhun urang. Nu penting mah urang bisa ngalaksanakeunana demokrasi nu bener-bener sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Entek aya Kangjeng Nabi Isa keur liwat aya jelema keur nyiram anggur. Nyana nanya, "Ya Nabi Allah Isa ka dieu aya naon?" Coba kula pangdoakeun ka Gusti Allah bere cinta segede sireum ateul bae, segede zarrah. Cek Kangjeng Nabi Isa moal kuat. Moal kuat. Pangmentakeun atuh ka Gusti Allah segede sapotong zarrah bae, sapotong sireum ateul. Sapotong sireum ateul ge asana anjeun moal kuat, saparapat. Saparapat sireum ateul bae coba menta cinta ka Gusti pangdoakeun. Ngadoa Kangjeng Nabi Isa, "Ya Allah ya Rabbi, Gusti Allah aya hamba Gusti anu jadi bujang di hiji jelema nyana hayang boga cinta ka Gusti mun hiji zaroh masana moal kuat jasa setengah ge moal kuat dibere bae saparapat Gusti pangmerekeun." Mangga cak Gusti Kangjeng Nabi Isa indit nyana dibere ku Gusti saparapat sireum ateul. Begitu asup ka jero hatena cinta ka Gusti Allah ku saparapat sireum ateul, neuleuh tangkal korma sakumaha kocomberan, neuleuh nu bogana sakumaha maung, neuleuh pamarentah iblis malulu cak jana imah imah kudu indit cak jana eta dibere cinta ka Allah ngan sakadar saparapat sireum ateul. Indit jana ka gunung dileuweung sorangan bae zikir ka Gusti indah jasa seuri sorangan. Nikmat cak jana mentek besi aya salaki ibu seuri sorangan sing ade eta kagerogolkeun tah mah. Nikmat amat cek ibadah ka Gusti. Mangih peuting teh sejuk jasa Masya Allah, nikmat ibadah. Masya Allah, eta ngan saukur saparapat. Kangjeng Nabi Isa liwat deui ka dinya, ka mana ieu nu sok nyiraman teh eueuh. Nanya ka sekitar eta, ai jelema ieu ka mana? Edan, cek urang dinya nya mah. Edan. Tuh bejana mah di gunung. Langsung minta ka Gusti pangbukakeun hijab Gusti abdi supaya nempo jelema eta. Dibere dibukakeun hijab di luhur gunung di guha sorangan we. Sampeurkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Assalamualaikum. 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 Teu ngajawab. Nyana endahan seserian we Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. Cek Kangjeng Nabi Isa, Assalamualaikum. Allah, 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 Allah. Ji, bener edan ieu. Allah, 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 Allah. Belakang coba. Assalamualaikum. Ana Isa alaihi salam. Allah, 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 Allah. Ieu mah kudu lapor ka Gusti. Cek Kangjeng Nabi Isa, ya Allah, ya Rabbi. Baheula ieu tukang kebon, tukang nyiram, kemudian minta didoakeun supaya dibere kitu mahabbah ka Gusti. Sahiji mah moal kuat setengah moal kuat ieu saparapat kok bisa kieu. Aya wahyu ka Kangjeng Nabi Isa
lamun aya mahabbah ka aing teu kadenge sora makhluk, nu kadenge sora aing doang. Teu kadeuleu ye dunia, nu kadeuleu ngan aing doang. Moal karasa segala rupa nu karasa ngan aing doang. Andai kata dipencit ku anjeun wahai Isa, moal karasaeun. Andai kata ditembak ya moal karasaeun, tetep we Allah 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 Allah. Kitulah jelema ahli Allah. Tah lamun nu kitu cek Gusti Allah geus cekelan nagara, lamun nu kitu geus cekelan pasantren, mun nu kitu geus cekelan lembaga, lamun nu kitu geus cekelan berbagai kitu perkumpulan di dunia. Aman cek Gusti Allah nagara. Tah urang teh aman coba jang pi bupatiheun nu seserian bae. Cek da aing teh nu seserian. Atuh nu seserian ge seserian naon tuh mah. Mantap ge Masya Allah, orang di penghujung dunia, di penghujung waktu, di penghujung tahun, di penghujung geus juruna jasa. Ieu teh hartina urang Masya Allah jasa nyaritakeun nabi mah teu aneh, tapi nyaritakeun wali mah sesuatu nu aneh. Nyaritakeun ngaji mah teu aneh, nyaritakeun zuhud mah sesuatu nu aneh. Nyaritakeun berbagai pendidikan mah teu aneh, tapi nyaritakeun thariqah mah aneh, nyaritakeun qanaah mah aneh. Sebab kadang-kadang ayana di jelema beunghar, kadang-kadang ayana di jelema gagah. Syekh Abdul Qadir gagah jasa jeung beunghar. Imam Syafi'i Kutubul Auli di Autad gagah jasa. Imam Syafi'i gagah jasa jeung beunghar. Imam Ghazali Hujjatul Islam. Anu manehanana luar biasa kitabna Ihya Minhajul Habidin dan lain sebagainya. Bari jeung kakayaanana eta sungkunan ti Gusti ahli Allah teh seperti kitu. Abuya Cidahu sugih luar biasa. Apa pernah mentolelir? Apa pernah neuleuh kana kakayaana? Henteu pernah. Hiji be Allah. Hese lamun geus ahli Allah kos kitulah. Insyaallah ke kula nyaritakeun tipe-tipe wali Allah. Aya anu hina kadeleuna, aya nu gagah jasa seperti Sidina Ali. Aya wali-wali Allah, aya nu sugih jasa seperti Abu Bakar Siddiq. Aya anu piawai Sidina Utsman, wali-wali Allah. Aya nu gagah Sidina Umar. Terus diteruskan ka dieuna tipe-tipe teh moal kaluar ti tipe para rasul jeung para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Waliullah teh aya nu gagah bae perangna, aya anu capetang bae ngomongna, aya anu nyare kanan jelema bae, aya anu cicing bae di kamar, aya anu waliullah lelempangan bae. Kitulah Allah nyiptakeun ketegeran dunia melalui wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Iyalah jelema nu geus sepi di jero hatena tina dunia jeung makhluk, tina setan jeung nafsu. Tinggal hiji deui, lamun tadi dunia kemudian kuari naon kitu ngaranna nafsu geus setan. Lamun jelema keur kitu naon ngaranna merangan setan model. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tiap tahun orang kumpul di dia selama 53 tahun. Alhamdulillah tadi Pak Kiai Turmudi anu sejak ayahanda tercinta masih kena hirup anjeunna di piwarang macakeun manakib lain eueuh nu rek ngagantian dina ilmu thariqah aya adab-adaban teu meunang miheulaan guru tina sagala rupa mun encan aya amanat-amanat ulah dilaksanakeun lantaran nyana nu dititipan maca manakib maka sanajan kiai loba nu leuwih paseh leuwih pinter kula adab ka abah kula sebagai guru kula jeung abah kula. Kitulah adab-adaban dina salafus sholihin. Padahal mah teu layak nyana macakeun manakib lantaran nyana mah pemerintah. Manakib mah kudu dibacana ge ku ahli riyadhah, ahli tapa, kudu boga wudu unggal poe bae, lain nu sok babarengan jeung ibu konde atuh. Sekedar mengetahui tentang manakib, teu sembarangan manakib mah. Tapi kula adab ka almarhum, adab ka guru. Bapak kula asli darah, guru kula asli dina ilmu, guru kula dina thariqah. Mantak lantaran nyana tiba heula nu dititah atuh nyana bae, tapi kadenge ku urang tadinya na mundur tina kalangan permanakiban untuk menghormati generasi-generasi muda sangat baik. Nu leuwih bagus mah lain eta mengarah ke akhirat, mundur tina pemerintahan eta kiai.
lain ti urusan kabupaten naik ke Jawa Barat cehil tabakos gitu mah gitulah kula wani naon murid abah kula lantarannya geus mengkol tina aturan thariqah dibejakeun ku kula sebab Gus Dur baheula nyaritakeun Mbah Ndim mengkol dari aturan thariqah sebab dia masuk Golkar batal ke thariqahanana sekaligus kula mencuplik dari bahasa Gus Dur kitur mudi ge keluar mengkol sebenarnya mah tapi masih keneh bisa diomean keneh hirup keneh jelemana sahanu nyaho balik ti dieu mending ngadeketkeun diri aing ka pangeran lah jadi muih enggeus aing di kabupaten 2 periode atuh kaluhur mah beuki ka neraka nyebrang mah iyalah thariqah teu sembarangan thariqah mah matana kudu di bener-bener ceuli kudu bener-bener gitulah thariqah nu mantak boro-borona naon ieu ngan ujang macam manakib bae ge hese jasa mantak teu nerap dibacakeun manakib teh dongeng nu sakitu indahna materi nu sakitu poharana tapi nyangkut ka hate henteu naon hijab aya muian di jerona padahal indah jasa mun tadi kurang Masya Allah mun ku santri didengekeuna mun ku kiai didengekeuna geus teu kudu dijabarkeun geus dibacakeun manakib da Al-Qur'ana dibaca Masya Allah geus nyurudut ka jero hate tapi dibaca ku saha bae Quran dibaca ku saha bae kitab lamun masih kana aya halang dunia pangkat jabatan eueuh nanaonna sekda kakarak naik bae geus ditah turun deuk nanaonan sabae dek nanaonan padahal mah kakarak datang nya ka dieu dek ngaji ka dieu mantak cara kananeun kula nya mah jadi ngaji ka dieu na ge seluruh diundang bupati diundang wali kota diundang mantan wali kota masih wali kota PWH lantaran nyana beusi dianggap wali jadi teu hadir kemudian atuh ayeuna nama Kapolres diundang 2 Kapolres diundang bahkan presiden sebulan yang lalu pengen datang cuman saya langsung mohon supaya tidak usah datang sebabnya moal bisaeun diukna diuk zikir teh teu kuateun nyana mah mun zikir di meja gede tanda tangan hehe hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang mun nyaritakeun thariqah teh sembarangan aya silsilahna cek Kangjeng Nabi malam tatasil silsilatuhu fahuwa maqtu'ul faid lamun dina zikir teu nyambung silsilahna maqtu'ul faid putus faid moal aya sinar ilahi zikir mah zikir bae nu kadeuleuna ngan sakadar cau ambon koneng zikir mah zikir bae ngan sakadar nu kadeuleuna teh remeng-remeng dunia tapi lamun aya silsilahan bakal berbeda mantak simkuring rek jaritakeun ala kadar silsilah almarhum abah guru kula guru urang kabehan menang wasiat ti guruna Kiai Arsad bin Haji Ismail anjeunna oge kenging wasiat ti guruna Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan Kiai Dahlan kenging wasiat ti Kiai Husein Carita Ki Husein Carita kenging wasiat ti Kiai Asnawi Caringin Kiai Asnawi Caringin kenging wasiat ti Kiai Abdul Karim Banten Kiai Abdul Karim kenging wasiat ti Ahmad Khatib Sambas Kiai Haji Ahmad Khatib Sambas kenging wasiat ti Kiai Samsudin Kiai Samsudin kenging wasiat ti Syekh Muhammad Murad Syekh Muhammad Murad kenging wasiat Syekh Abdul Fattah Syekh Abdul Fattah kenging wasiat ti Syekh Kamaluddin Syekh Kamaluddin kenging wasiat ti Syekh Utsman Syekh Utsman kenging wasiat ti Syekh Abdul Rahim Syekh Abdul Rahim kenging wasiat ti Syekh Abu Bakar Syekh Abu Bakar kenging wasiat ti Syekh Yahya Syekh Yahya kenging ti Kiai Hisamuddin Hisamuddin kenging wasiat ti Kiai Kitu Waliuddin Syekh Waliuddin kenging wasiat ti Syekh Nuruddin Nuruddin kenging wasiat ti Syekh Saripuddin Syekh Saripuddin kenging wasiat ti Syekh Samsudin Syekh Zainuddin Syekh Samsudin kenging wasiat deui ti Syekh Zainuddin kenging wasiat ti Syekh Samsudin Syekh Samsudin kenging wasiat ti Syekh Muhammad Hatak Syekh Muhammad Hatta kenging wasiat ti Syekh Abdul Aziz Syekh Abdul Aziz kenging wasiat ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz
Syekh Abdul Qadir kenging wasiat ti Abu Said Al-Mubarak Al-Muharrim. Syekh Abu Said kenging wasiat ti Syekh Abdul Hasan Ali Hakari. Abu Hasan Ali Hakari kenging wasiat ti Syekh kitu Abdul Farad At-Turtusi. Abdul Farad At-Turtusi kenging wasiat ti Syekh Abdul Hamid At-Tamimi. Abdul Wahid At-Tamimi. Abdul Wahid At-Tamimi kenging wasiat ti Abu Bakar Shibli. Abu Bakar Shibli kenging wasiat ti Abdul Qasim Junaidil Baghdadi. Abdul Qasim Junaidil Baghdadi kenging wasiat ti Syekh Syeri Sikti. Syekh Syeri Sikti kenging ti Syekh Marupil Kurhi. Syekh Marupil Kurhi kenging wasiat ti Syekh Abu Musa Abul Hasan Musa. Abu Hasan Ali bin Musa kenging wasiat ti Abu kenging Musa Al-Kazim. Syekh Musa Al-Kazim kenging wasiat ti Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq kenging wasiat ti Syekh Muhammad Bakir. Syekh Muhammad Bakir kenging wasiat ti Syekh kitu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kenging wasiat ti kitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kenging wasiat ti Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi kenging ti malaikat Jibril. Malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Terus mendak munaya torikoh salah kanyahoan sadunia, torikoh kanyahoan di Syria, kanyahoan di Yaman, kanyahoan di Mekah, kanyahoan di Mesir, kanyahoan NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk Kalimantan, Sulawesi, termasuk di Banten. Aya buku nu ngabukukeun khusus soal torikoh. Mantak di zaman Gus Dur mah aya mutamar torikoh, besi salah sebab torikoh aya mutabaroh, aya torikoh goer mutabaroh. Dicek heula silsilahna, walaupun torikoh teh loba, tergantung kumaha penciptana. Aya torikoh Utsmaniyah, aya Satoriyah, aya Rifaiyah, aya Naksabandiyah, aya Qadiriyah wa Naksabandiyah, dan torikoh anu lainna. Nu penting silsilahna ti Gusti Allah datang ka guru urang. Aya larangan-laranganna. Kanyahoan jelema bertorikoh salah kanyahoan sebab aya mawanena. Anu sah jadi guru torikoh kanyahoan aya 40, mawanena aya 39. Lengkah-lengkah ahli torikoh sahabat Habib ke kiai ke no salah ngalengkah bakal kanyahoan. Lantaran torikoh mah maka jalan lurus, maka jalan khusus untuk menuju Allah. Ninggalkan dunia, ninggalkan harta, ninggalkan makhluk, khusus ka Gusti Allah. Nu mantak carang nu kuat, carang nu bisa. Ana carang nu kuat, carang nu bisa teu meunang sambarangan mikeun. Walaupun hanya sekedar zikir. Zikir teh kabagi dua, aya zikir hasanah, aya zikir darajah. Zikir darajah aya zikir darajah tawajuh suluk, aya zikir darajah tawajuh tabaruk. Neangan jelema jang zikir tawajuh suluk pi jelemaeunana hese jasa. Mungkin sabanten eueuh hiji-hiji acan, mungkin sapulau Jawa aya hiji mah meureun dua aya. Tapi lamun turun saeutik darajah tawajuh tabaruk rada aya. Asal dicekel ku para kiai, kiai nu anti partai, kiai nu ulah di organisasi. Komo aju ngudag-ngudag konde mah apkir teh mah kiai nu kos kitu. Eueuh tah mah. Nah iyalah turun deui urang mah teu bisa tawajuh tabaruk ge atuh zikir hasanah bae. Zikir hasanah mah tah dina berbagai kitab azkar geus dijelaskeun. Jeung berbagai kitab-kitab zikiran silahkeun teh mah teu kudu make silsilah, geus cukup urang maca kitab atawa dibere ku guru urang dipersilahkeun dibaca. Tapi lamun bake jalur khusus mah lain deui. Ke kiai kok bisa kitu sih? Kumaha mimitina ye? Kieu memeh langit diciptakeun ku Gusti, bumi diciptakeun ku Gusti acan. Encan ayana naon cek Gusti Allah kuntu kanzan lam kuring teh simpenan anu teu kanyahoan ku sasaha rek anu nyaho aja can naon kakarak Gusti Allah hiji fa ahbabtu an uroba
kaula mika hayang mika resep hayang dikanyahokeun bahwa kula teh pangeran nu mantak fa khalaqtul khalqa kuring ngadamel makhluk cek Gusti qabadtum min nuri dicokot ti Gusti dijadikeun lauhil mahfuz dijadikeun aras dijadikeun kolam dijadikeun langit dijadikeun malaikat dijadikeun bumi dijadikeunlah terakhir adalah makhluk ieu kabeh nu pertama dijadikeunna adalah nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai Allah geus dijieun kabeh dijieun roh alamna bakal aya opat ieu urayan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dina kitab Asrar aya alam teh alam lahut turun alam jabarut turun alam malakut turun alam nasut di alam lahut alam wahdah Allah didinya nyiptakeun arwah di stok arwah teh pisek daun teh geus aya di langit baheula pipa ismeten geus aya pikit turmudieun geus aya pi habibeun geus aya pi kulaeun geus aya kabeh ge pi banseren geus aya pi SBA geus aya kabeh di luhur roh teh moal kurang moal leuwih turun ke alam jabarut cak Allah di alam jabarut hai arwah alastu birabbikum lain tah aing pangeran sia cak arwah urang baheula qalu bala sumuhun ya Rabb abdi teh ciptaan Gusti Gusti teh pangeran nuhun cak Allah percaya sia kabeh eueuh hiji-hiji acan anu minculak kabeh percaya bahwa pangeran teh Allah qalu bala sumuhun Gusti teh pangeran hep cek Gusti Allah maneh bakal diturunkeun ke alam malakut sok ngobrol gara di alam malakut diturunkeun ti alam jabarut ke alam malakut urang ieu jadinya ngarobrol urang dikamanakeun bakalna ieu ke tungguan instruksi ti Gusti teu lila cek Gusti wahai manusia arwah kene can manusia maneh bakal diturunkeun ke alam khalqi alam nasut tidinya maneh bakal diasupkeun ke awak tempat maneh di alam nasut di dunia awak bakal dibere mata bakal dibere ceuli cukup sakitu ge jang inget ka kaula jangan nyahokeun ka kaula inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira dibere mata dibere ceuli cak Allah hei arwah maneh diturunkeun ke alam nasut ditenden di jasad dibere mata jeung dibere ceuli kade di jerona aya kolbu jeung aya nafsu lamun maneh engke nuturkeun sakahayang watek sebab mata bakal dibere watek ku kaula ceuli bakal dibere watek irung bakal dibere watek sumut bakal dibere watek beteung dubur kubul suku leungeun kabeh bakal dibere watek ulah nuturkeun ka watek inget ka ucapan anjeun qalu bala tuturkeun kaula engke kaula bakal nurunkeun rasul-rasul jang nyampaikeun ka anjeun kumaha eta arwah diomong gitu sumuhun Gusti abdi janji bade nurut ka Gusti maknya abdi teu nurut ka Gusti ai kos kitu mah cak Allah maneh bakal diturunkeun seperti eta engke maneh bakal balik deui ke alam malakut lamun bagus maneh ditarima ku para malaikat naik ke alam jabarut aslina deui engke maneh lamun bisa ke alam lahut kukula bakal disadiakeun engke bakalna sorga lamun maneh teu bisa suci teu bisa murni maneh bakal disadiakeun neraka siap henteu maneh arwah oh siap Pak Ismet ge hari teh siap
SBY siap, Ibu Atut siap kabeh. Eueuh nu teu siap komo sekda mah geus boleh kitu silana ge. Siap. Komo kiai mah atuh siap jasa. Siap geus. Gancang caritana turun teh diasupkeun hiji-hiji. Sesuai jeung waktuna tek 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 tek. Iyalah urang ayeuna. Ieu urang keur diasupkeun ku Gusti di alam nasib. Cing hade. Cak Allah awas ulah nuturkeun tobeat. Tobeat mata teh resep jasa lamun neuleuh nu indah-indah. Neuleuh nu geulis masyaallah. Neuleuh urang Lampung mu putih lenggik sanajan adat na gede. Ya Allah. Neuleuh urang Karawang masyaallah. Ceuli dibere watek ngadengekeun suara nu indah-indah. Ngadengekeun Michael Jackson, wah pohara jasa. Almarhum nu kuari aya keneh setan Mick Jagger. Setan meleg-meleg teh mah. Ngadengekeun di urang Oma Iraha. Ngadengekeun Muammar, masyaallah. Ceuli datang ka teu karuateun tadi hampir narundutan. Emang watek meureun teh mah. Ceuli sungut-sungut dibere watek teh ngeunah jasa lamun ngadahar nu masyaallah nu lazat-lazat. Irung boga watek ngambeul nu sengit-sengit. Leungeun diwatekeun ku Gusti teu meunang mangge nu hipu-hipu. Naon sia masuk aju? Kuari dicek urang dicek. Begitu urang lempang ka toko neuleuh ieu mata ka baju, awak ngomong. Cak awak teh beuli teh baju bagus meureun mun dipake. Awak ngomong melalui mata. Urang lempang ka toko sapatu, suku nu ngomong. Cak suku teh beuli teh sapatu herang amat asana leuwih mantep meureun lengkah lamun make sapatu eta. Neuleuh urang ka toko arloji, leungeun ieu ngomong, beuli jam mantep meureun mun dipake. Urang lewat ka toko cincin, Ramo ngomong. Coba kuari urang lamun liwat neuleuh awewe, naon nu ngomong? Nu ngomong naon ngomong atuh lain seuri. Nu ngomong hulu letik. Kitulah watek diancam ku Gusti Allah. Awas ulah nuturkeun watek eta. Selama anjeun nuturkeun watek eta moal salamet maneh naik ka alam malakut. Bolko mau naik ke alam jabarut mah salametkeun eta. Hese ternyata mulai kuarinangan kasalametan asup SD eueuh keselamatan di dinya mah. Asup ke SMP leuwih jauh. Asup geus ka Universitas UIN geus dianggap hebat jasa guys. Jauh. Ka Kairo juga ke Mesir jauh untuk mengenal kebersihan nu tadi. Ayana di mana? Ayana di pondok pesantren anu tihangna awi nu mun dikitu-kitu reot. Luhurna ge hateup bocor. Nu mang meulikeun eueuh meuli sorangan teu mampu. Eta tah dinu kos kitu. Ngedeng we si santri. Gusti batur mah naik Mercy. Hotel indah amat. Spring bed masyaallah. AC ti dieu ti ditu. Aing asena langsung asa alam. Nembus tina bilik. Hujan kahujanan. Lah cek jana daripada HS mah mending nyekel tasbih aing. Zikir ka Gusti Allah. Mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba sekda di hotel bisa henteu zikir. Ulah ngabohong sia. Bisa. Mual bisa. Tanyakeun ka paweha bisaeun zikir di hotel, mual bisa. Tanyakeun ka SBY bisaeun zikir di hotel di istana, non. Kasurupan aing no tah. Mual bisa tapi kiai lain kiai MUI, lain kiai NU nu kuari lain kiai komo Muhammadiyah mah jauh tah mah. Kiai nu eueuh ngaranan. Pondok pesantren ge ieu saya ngaranan tau. Eueuh cenah mah. Nah eta santrina ge aya tiluan ge teu normal. Nu hiji lehoan bae. Anu hiji arateul bae. Nu hiji hitut bae. Secara lahiriah hina
lamun urang neuleuh lahiriana doang garanteng jasa kiai-kiai partai, garanteng jasa kiai organisasi, teu eleh jasna ge, teu eleh samarendana, teu eleh jubahna, tapi batinna miskin, batinna miskin, teu meunang neuleuh duit, teu meunang neuleuh duit. Teh kula mah kuari hayang boga bupati teh lain Jaki, lain Badri, hayangnya nu jadi bupati teh kiai anu teu wauheun ka Samarenda, abe teu korupsi maksudna kitu. Atuh dicekal ku Jaki deui anggeus tagara aing, dicekal ku Badri setengah anggeus, dicekal ku Atut boh tsunami. Atuh kudu kumaha? Salametkeun Tangerang, salametkeun bangsa, salametkeun nagara. Teangan mantak naon pi bupatieun nu bogaeun tasbeh. Cak Jaki aing loba tasbeh, teureui ku sia tasbeh lain eta. Maksud kula lainna naon, rek saha bae, tapi coba mun nya Zaki rek jadi bupati nyantri heula di Pondok Ali Siklalia, mun Badri dek jadi bupati nyantri heula di Ali Siklalia, dek dinaonkeun kiai distrika heula ku aing. Atuh ieu mah kadeuleu beungeutna endek calon doang. Masya Allah, teh salah ai endek mah, hak masing-masing silakan perbaiki. Yuk urang babarengan memperbaiki diri. Lainnya na bae nu endek jadi bupati, lainnya na bae nu endek jadi MUI, lain urang bae nu endek jadi kiai. Kesiapan mental urang menuju ilahi Allah Subhanahu. Urang kuari keur aya di alam nasut, alam watek. Nah, lamun anu bisa nyalametkeun diri ndek balik pan urang ye kuari dek balik ka ditu ka tempat urang ka alam malakut, ndek balik ka alam jabarut, ndek balik ka alam lahut paeh ngaranna. Lamun urang dek balik ti dieu ka imah bunga, budak sakola lamun titah balik baru ngaheun, emak si emas lamun dek balik mudik bunga jasa. Kula dek nanya ka sekda, dek balik ka alam itu bunga henteu seurinyana teu bunga. Badri sia bunga tante rek balik ka ditu henteu cak yen. Ieu bae ieu mantan kecamatan sia mun paeh bunga. Nu bunga tanyakeun coba ke Habib, Bib siap enggak kalau sekarang pulang ke rahmatullah? Atuh ngapain lagi cek Habib? Siap saya, pasti Habib siap sarua jeung kula. Tanya Kiai ti NTB, Kiai bagaimana kalau malakal maut datang siap? Jangan pun sekarang, kemarin siap saya. Ndek naon deui nu dipake kaberat, jabatan tidak punya, harta tidak ada, hanya satu setiap hari, Allah 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 Allah. Ketika datang malakal maut, malah mah bebeja ka malakal maut ulah angel-angel gegeraan atuh. Coba lamun sekda, nanti dulu dong. Emang kenapa belum selesai nih? Saya juga kan pengen jadi bupati sebetulnya mah. Cek balakal maut diparieuskeun sia kuai. Perbedaan pulang ka ditu antara nu boga beban jeung nu teu boga beban. Eueuh beban kiai mah. Mantak siap perang, kuari lamun tita perang, Bib siap perang sabilillah siap. Nanya ka kula, Kiai siap perang sabilillah siap. Nanya Kiai NTB, siap perang siap. Tanya sekda, siap perang. Kreditan can beres. Nanti dulu dong. Tanya Kitur Mudi, siapa moal waka karak dilantik. Mal bisa ieu keur carita lainnya na bae kula mah ngomong ge eta mah nu warauh doang sia ge sarua ulah susurakan bugus sia gegedena mah hese horeng dek balik ka ditu teh nu mantek kiai aing mah embung lah cacampuran dek di kamar bae sieun besi balik ka alam malakut ieu ditanya nu mantek sieun naon aya imanan nu mantak di jerona ieu aya imanan iman orang bahwa engke geus paeh dibakal ditanya sekda cek malaikat berapa tahun cek malaikat berapa tahun kamu ini menjabat mau ditanya tanggung jawab kamu nanti ya bagaimana ini tentang pembukuan dan pengadministrasian di Kabupaten Tangerang apa pernah bupati ini korupsi maaf sama-sama masalah ikir caritanya doang udah nggak sarua Kiai
Iya mana nek ditanya ku aing duit sholawat dikamanakeun. Waduh, lamun paeh naik ke alam malakut, masya Allah. Asana cek malaikat turun. Turunnya gede jejak mendingan. Yes, turun. Tumujuh na sia naik ka dieu tuh Gusti. Sia mah jika ditu jeung jurig ka ditu. Bakal sing hade. Nah, kuarilah diolah. Aya anu menuju Allah teh sakola teh datang. Aya menuju Allah sakola modern moal datang. Lain nyaritakeun kemajuan ieu mah nyaritakeun teh kebersihan batin ka Allah. Nyaritakeun kemajuan silakan. Amerika geus datang ka mana, Jepang geus datang ka mana, atuh urang ge kudu berpacu dalam melodi. Berpacu. Nah, ka mana aing ngomong eta? Atuh kudu berpacu. Kemajuan agama Al-Azhar tingali baik luar negeri maupun dalam negeri, leuleum Malaysia, Indonesia, Jakarta, Bandung dan lain sebagainya, untuk keseimbangan atau silahkan. Tetapi untuk kebersihan batin teu bisa, tetep bae kudu khususon ila ruhi. Beat sing ada sianya nyekelan torekat. Larangan awas. Ulah resep dunia mah aya sabodo tapi sia ulah resep. Di mana sia geus resep dunia bakal nuturkeun. Tah cak eta aing resep dituturkeun bae cenah. Atuh sia mah kitu bae sih. Sing ada makhluk jelema sing ada. Jelema mah kadeh nu sugih nu susah. Eta teh bayang-bayang jang anjeun. Eta teh was-was ka anjeun. Eta teh ngabahayakeun ka anjeun sebab dunia mah jelema mangan sakeur ngalem jeung nyacat. Tinggalkeun eta. Adapun maneh cintana ka manusia jang dididik, dibere, dituduhkeun li irsadil khalqi silakan. Hubul khalqi li irsadil khalqi mangga, tapi neuk niala ka mangpaatanna awas sia batal sia menuju aing cak Allah. Sok berangkat tek ngeunaheun ternyata tidak aya beban. Tawaran ieu embung, tawaran itu embung. Tapi lamun naik mobil pang mewahna sebabnya geus teu menikmati kemewahan. Pakaian pang bagus teu menikmati kabagusan hiji we gol bu Allah aya ilmuna mandak ilmuna di dunia mah opat tilu sebab Allah nenden Islam iman ihsan. Lamun Islam eta moal kaluar kitabna fikih bae geus sakikituna bae. Ilmuna ilmu fikih sasarana sakadar jang awak tama sasaranana fikih Islam fikih sasaranana jang awak. Kemudian kitu pagaweanana ibadah gelarna adalah seorang abid ngan sakadar sakitu paling ge ieu teh kitu soheh batil sah atawa haram makruh wajib dan lain sebagainya. Nomor kedua iman, ilmuna tasawuf jurusanana jurusan thariqah. Lamun tadi Islam ilmuna fikih jurusan syariat. Lamun ieu mah tasawuf na ilmuna thariqah nah sasaranana qalbu ieu lain deui geus maek engke gelarna adalah zahid tah tukangna ngaranna ubudiyah pagaweanna naik ti dinya geus bisa ieu adalah ihsan ilmuna ilmu tahakkuk jurusananya jurusan hakikat. Jurusan hakikat gelarna adalah arif billah. Engke pagaweana ubudah. Aya ilmuna. Geus urang dek guru pikih silahkan tangan. Kiai nu pikih mikih. Dek guru thariqah atuh aya guruna. Jangan nyahokeun di diri urang. Aya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul afa, latifatul nafas, latifatul qalb. Hiji-hijina latifah ngabogaan kitu naon ngaranna anak buah latifatul qalbi sabaraha sebab aya nafsul lawamah, nafsul mardiyah, nafsul kamilah, nafsu itulah diaturkeun ke dina ilmu thariqah. Lamun geus tamat eta naek ka karake ilmu hakikat. Ahli hakikat mah geus lain deui sebab engke tauhidna ge lain deui. Urang mah ngaji tauhid teh Allahu qadirun bi qudratihi. Kitu bae ngaji sadunya ge. Ngaji di Mesir kos kitu bae. Allah teh alimun bi ilmihi. Allah teh muridun bi iradatihi. Ngaji ka mana bae pasti kitu.
ketika orang geus aya di hakikat lain kitu, Allahu qadirun bidzatihi, Allahu buridun bidzatihi, Allahu alimun bidzatihi. Jadi neuleuna Allah mapan lain make mata zatna, Allah mangadenge teh lain make ceuli zatna. Geus kabeh kadenge ku Gusti Allah ku zatna, kadele ku Gusti Allah ku zatna, karasa ku Gusti Allah ku zatna, deket Gusti Allah zatna, beuki luhur urang geus datang ka dinya bakal kadenge ku urang dangdaunan. Ceuli urang bakal ngadenge, lain ceuli awak urang, mata urang lain mata ieu nu ngadenge. Nu neuleuh lain etalah geus diangkat jadi kutubul aulia. Ieu nu ku urang kuari keur dimeriahkeun haulna Kutubul Aulia Sultanul Asbiya Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Mudah-mudahan urang kabehan dijadikan muridna. Anu tadi dibacakan ku Kitur Mudi, Masya Allah kabita jasa jadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir moal kabelem ujianana mantak geus teu kudu salat asal cinta bae mikung sia sebab kudu sabada syariat heula kakarak torekat kakarak hakikat geus dek dibere ilmu torekat teh dideleh heula mondokna di mana sia mondokna cenah kula mah di ditu pesantren naon modern ulah sok torekatan sia sia pesantren di mana di Kiai anu salapnya muhun sabaraha tahun aya meureun 15 tahun menaon nu geus tamat anu kuari geus boga murid teh kula mah jang kula ge hese nah ieu mulai ieu bagus ya boro-boro ngamuridkeun kula ge asana hararese ngaji tah ieu tawadu ya budak geus tamat kitab anu aya tamat nama tamat aya bisa nama wallahu alam ieu mah urang kabehan bangunna ieu dicek heula tek kakarak yuk beat dicek heula teu meunang main asup-asupkeun bae nu mentek sing hade besi aya di Tangerang anu ngayakeun tarekat ulah asup zikir biasa bae besi aya anu ngagelar tarekat di Tangerang di Banten ulah besi aya anu ngagelar tarekat di Bandung ulah besi aya anu ngagelar tarekat di mana bae sing hade ulah urang mah cukup bae wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna golongan kawalian bagian kawalian sadar dirilah urang nu penting mah ngabenerkeun jeung pasrah ka ahlina bae lantaran naon sabdan teu meujeuhna urang mah aya baheula di Baghdad jelema ngaku-ngaku wali wah hebat jasa asal nyekel batu jadi emas asal nyekel dangdaunan jadi duit nyekel naon bae ku kumaha hayangna resah harita istimewa jasa eta jelema hebat jasa ditanya wali kula teh wali ngakunya nama jadi wali teh hebat kos Pak Wahidin bae ngakunya lagi jadi wali tapi wali kota teh mah nah ngakunya na jadi wali wah atuh jelema puluhan ribu nuturkeun nyana ngan terakhir kieu cak nyana besi aya nu boga anak parawan bawa ka dieu kukula bakal diunggahan engke besi hayang anakna nu lalaki langsung jadi lalaki mun anakna awewe bakal awewe komo lamun anu geus teu hamil kira-kira bangsa 10 tahun bawa ka dieu ku mama engke bakal dipake ye ieu wali pohara ya wali ya ya wali kos kieu ye resah jasa Masya Allah pohara jasa tidinya geus ieu hese ka ditu hese lantaran jago jasa ilmuna eueuh deui mah tandingna Abu Nawas Mama Abu Nawas kulan aya nu ngaku wali ngadenge kula mah teu pernah ngadenge nanaon cenah hiji bae ngadenge teh Allah wah ieu mantep ya mantep ya lain gitu Bu Nawas ieu resah jasa aya kiai ngaku-ngaku wali ya haju keistimewaan ilmuna pohara jasa bisa kumaha cik Abu Nawas bisa lamun nyekel batu jadi emas nyekel dangdaunan jadi duit hayang naon bae bisa bahkan ieu terakhir ieu mah resah jasa kunaon cek Abu Nawas besi aya anu rumah tangga ge 10 tahun 15 tahun teu boga anak cenah kunyana dek dipake hayang anak lalaki apa hayang anak awe harita dizinahan harita keneh hamil harita keneh ngalahir wih hebat ya cek Abu Nawas pohara tah mah kiai wali hebat tah mah hebat jasa tah mah coba Abu Nawas tolong cenah kumaha bejakeun ka kiai Abu Nawas kitu boga anak parawan dek dibikeun ka nyana hayang boga anak bejakeun bener Abu Nawas lah tuh lain bener deh lagu lain disebut Abu Nawas jagelwa disebut Abu Nawas bejakeun ka kiai Abu Nawas boga anak parawan
bahkan timimiti letik datang ka kuari dibungkus bae can pernah dibuka-buka. Istimewa ieu kuari dek dibikeun kanyana Mama Abu Nawas bejakeun hayang boga anak ti turunannyana supaya jadi wali. Bejakeun. Dibejakeun Kiai kulan wali kulan. Abu Nawas dek datang ka dieu maksudna nyana hayang boga anak dek dibikeun hayang boga anak keturunan ti wali bawa ka dieu cek. Ieu hebat cek. Eueuh deui wal ti Abu Nawas cenah nu hebat. Bawa ka dieu. Watuh dibawa disaksian ku puluhan ribu manusia. Bener. Aya, dibungkus luar biasa. Dibungkus, dibawa ku Abu Nawas. Iya anak kula. Alhamdulillah cak wali. Jadi dipasrahkeun watuh semua. Maksudna minta dizinahan supaya hamil harita kemudian lahir hayang anakna nu loba tapi ulah hiji. Pan atuh maksudna hayang 10 20 gitu tah. Ulah hiji mah kula ge bisa cekeuna. Hayang loba siap cekeuna. Siap bener buka tongton ku urang gabehan geus jawali ieu mohon barang dibuka teh Masya Allah embe gembel jinahan amun teh diparieuskeun sia ku aing di kula mah hayang ge anak parawan di Bagdad teu ngabutuhkeun parawan ngabutuhkeun ge anak embe jang jualeun ayo sia mun bener wali jinahan tah embe aing abe aing sugih cak yen teh ngajualan anak embe bae lamun teh diadukeun sia ku aing jeung embe ayo lumpat manya ya wali lumpat cak Abu Nawas lain wali mantak besi aya nu ngaku wali di Cisoka bere embe gembel besi aya nu ngaku wali di Banten bere embe Jawa supaya anakan bisa dijual. Nah iyalah Abu Nawas nu ngelekeun hebat jasa Masya Allah karim. Tak itulah perjalanan anak lantaran loba keneh ieu nya ditukangkeun kula sing hade urang dek balik ka ditu dek balik ka imah mah bunga ndek balik mudik mah bunga tapi ndek balik ke jero kubur peuheur luar biasa bakal kapanggih jeung malaikat kitu munkar nakir Masya Allah nu mantak maningan cicing orang ibadah ka Gusti Allah nu jadi pejabat supaya pejabatna nu beriman ibadah ka Gusti Allah pedagang supaya nu dagangna nu berdagangna iman ka Gusti Allah abih mantep nyaina nu rapih supaya imanna mantep ka Gusti Allah lamun urang geus dibere cinta wah atuh geus ka Gusti Allah moal katahan Harun Ar-Rasyid raja encan boga cinta ka Gusti Allah ketika geus boga cinta ka Gusti Allah kerajaan sakumaha ceuhil ditinggalkeun ku nyana kaleuweung ieulah aya cinta ka Gusti Allah kiai nu aya cintaan ka Gusti Allah moal daekeun babarengan jeung pemerintah lantaran sarua jeung keur nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim ngagoleang pasti ngajauhan indahan keneh magahan ngaji jeung santri mantep jasa naon sebabna lantaran negara urangna negarana negara setan aturanna aturan demokrasi HAM buatan manusia lain Al-Qur'anul Karim tapi urang hargai sebab eta menang karuhun urang nu penting mah urang bisa ngalaksanakeunana demokrasi nu bener-bener sesuai jeung Al-Qur'anul Karim entek aya Kangjeng Nabi Isa keur liwat aya jelema keur nyiram anggur nyana nanya ya Nabi Allah Isa ka dieu aya naon coba kula pangdoakeun ka Gusti Allah bere cinta segede sireum ateul segede zarrah cek Kangjeng Nabi Isa moal kuat pangmentakeun atuh ka Gusti Allah segede sapotong zarrah bae sapotong sireum ateul ge asana anjeun moal kuat saparapat sireum ateul coba menta cinta ka Gusti pangdoakeun ngadoa Kangjeng Nabi Isa ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aya hamba Gusti anu jadi bujang di hiji jelema nyana hayang boga cinta ka Gusti mun hiji zarah masana moal kuat jasa setengah ge moal kuat dibere bae saparapat Gusti pangmerekeun mangga cak Gusti Kangjeng Nabi Isa indit nyana dibere ku Gusti saparapat sireum ateul begitu asup ka jero hatena cinta ka Gusti Allah ku saparapat sireum ateul neuleuh tangkal korma sakumaha kocomberan neuleuh nu bogana sakumaha maung neuleuh pamarentah
iblis balulu cak jana imah imah kudu init cak jana eta dibere cinta ka Allah ngan sakadar saparapat sireum atel init jana ka gunung di leuweung sorangan bae zikir ka Gusti indah jasa seuri sorangan nikmat cak jana mentek besi aya salaki ibu seuri sorangan sing ade eta kagerogolkeun tah mah nikmat amat cak jana ibadah ka Gusti manggih peting teh sejuk jasa Masya Allah nikmat ibadah Masya Allah eta ngan saukur saparapat Kangjeng Nabi Isa liwat deui ka dinya ka mana ieu nu sok nyiraman teh eueuh nanya ka sekitar eta ai jelema ieu ka mana edan cek urang dinya nyeuna mah edan tuh bejana mah di gunung langsung minta ka Gusti pangbukakeun hijab Gusti abdi supaya nempo jelema eta dibere dibukakeun hijab di luhur gunung di guha sorangan we sampeurkeun ku Kangjeng Nabi Isa Assalamualaikum 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 teu ngajawab nyana endahan seserian we Allah 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 cek Kangjeng Nabi Isa Assalamualaikum Allah 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 ji bener edan ieu Allah 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 belakang coba Assalamualaikum ana Isa alaihi salam Allah 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 ieu mah kudu lapor ka Gusti cek Kangjeng Nabi Isa ya Allah ya Rabbi baheula ieu tukang kebon tukang nyiram kemudian minta didoakeun supaya dibere kitu mahabbah ka Gusti sahiji mah moal kuat setengah moal kuat ieu saparapat kok bisa kieu aya wahyu ka Kangjeng Nabi Isa lamun aya mahabbah ka aing teu kadenge sora makhluk nu kadenge sora aing doang teu kadeuleu ieu dunia nu kadeuleu ngan aing doang moal karasa segala rupa nu karasa ngan aing doang andai kata dipencit ku anjeun wahai Isa moal karasaeun andai kata ditembak ya moal karasaeun tetep we Allah 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 kitulah jelema ahli Allah tah lamun nu kitu cek Gusti Allah geus cekelan nagara lamun nu kitu geus jekelan pasantren mun nu kitu geus jekelan lembaga lamun nu kitu geus jekelan berbagai kitu perkumpulan di dunia aman cek Gusti Allah nagara tah urang teh angan coba jang pi bupati heulu seserian bae cek da aing teh nu seserian itu nu seserian ge seserian naon tuh mah tah hese mantap ge Masya Allah urang di penghujung dunia di penghujung waktu di penghujung tahun di penghujung aduh geus juruna jasa ieu teh hartina urang Masya Allah jasa nyaritakeun nabi mah teu aneh tapi nyaritakeun wali mah sesuatu nu aneh nyaritakeun ngaji mah teu aneh nyaritakeun zuhud mah sesuatu nu aneh nyaritakeun berbagai pendidikan mah teu aneh tapi nyaritakeun thariqah mah aneh nyaritakeun qanaah mah aneh sebab kadang-kadang ayana di jelema beunghar kadang-kadang ayana di jelema gagah Syekh Abdul Qadir gagah jasa jeung beunghar Imam Syafi'i Kutubul Auli di Autad gagah jasa Imam Syafi'i gagah jasa jeung beunghar Imam Ghazali Hujjatul Islam anu manehanana luar biasa kitabna Ihya Minhajul Habibin dan lain sebagainya bari jeung kakayaanana eta sungkunan ti Gusti ahli Allah teh seperti kitu Abuya Cidahu sugih luar biasa apa pernah mentolelir apa pernah neuleuh kana kakayaanan henteu pernah hiji be Allah hese lamun geus ahli Allah kos kitulah insyaallah ke kula nyaritakeun tipe-tipe wali Allah aya anu hina kadeleuna aya nu gagah jasa seperti Sidina Ali aya wali-wali Allah aya nu sugih jasa seperti Abu Bakar Siddiq aya anu piawai Sidina Utsman wali-wali Allah aya nu gagah Sidina Umar terus diteruskan ka dieuna tipe-tipe teh moal kaluar ti tipe para rasul jeung para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala waliullah teh aya nu gagah bae perangna aya anu capetang bae ngomongna aya anu nyare kanan jelema bae aya anu cicing bae di kamar aya anu waliullah lelempangan bae gitulah Allah nyiptakeun ketegeran dunia melalui wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala iyalah jelema nu geus sepi di jero hatena tina dunia jeung makhluk tina setan jeung nafsu tinggal hiji deui lamun tadi dunia kemudian kuari naon kitu ngaranna nafsu geus setan
lamun jelema keur kitu naon ngaranna merangan setan model. Musuh orang opat, hiji dunia, dua makhluk, tilu setan, nafsu jeung setan. Lamun aya jelema keur merangan setan, nu kadeuleu setan malulu. Setan. Kayak kunyana dibacaan a'udzu, kayak kunyana dikitukeun, kayak dibacaan ayat kursi setan ieu. Wah, keur leumpang ge setan teh guguli bedan we, sebab nu keur diperanganna setan. Tah, hiji mangsa aya murid datang ka guruna, aing hayang boga nasehat ti guru, dek neuleu. Kumaha ya guru ibadahna ja aing kieu bae, kabeneran. Pas guruna keur ngalawudu. Nah, ieu cek cenah aing nyonto guru ye. Wudu ye pas guruna ngalawudu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalawudu. Henteu. Pas ka irung teh. Henteu. Pas ka banget. Henteu. Cak murid pan babacana kitunya. Guru babacana kieu amat sekaleungeun henteu kasuku henteu pas beres kata sia nu hitut cak muridna aya aing nurutan naon ieu atuh lamun ku aing diturutan wudu kos kitu berapa ieu ke murid aing karena ditu bae ka dia henteu geus sanana sia nu hitut tekarti tah aing nanyakeun bae ka guru mama gancang caritana bae mah kula ndek nanyakeun ka mama aya teh mama ngolah wudu kitu amat ulah diturutan sia bae na ngaji teh keur ieu di pondok nurutan aing henteu kula yang nurutan bae saya teh moal kuat sia ulah henteu kula mah ieu mah tadi bae ndek nurutan jeung henteu mah sabodok kumaha mama bae ieu mah kumaha kula bae ngan eta tadi mama tah wudu kitu amat oh kieu sia mah lain deui sia bae nya mama mah begitu ka dia aya setan cak setan teh sampurna teh caina henteu sia aing mah nyarekan ge setan begitu ka dia tah kabeung ka irung cuma ka dia cak setan hitut tah teh sampurna henteu aing teh hitut sia kabeung tah teh sampurna ngawas-waskeun pan setan henteu kaleungeun kitu kaina terakhir cak setan teh mama hitut teh sia nu hitut marga arti kan Gus ya. Aduh, masih lo pakai nih cerita jeung setan ngan lantaran di tukang masih kan insyaallah iraha sekadar gambaran we. Manusia, dunia, nafsu jeung setan etalah nu kudu dibersihan ku urang aya carana. Moal aya dipikih ayana di ilmu tasawuf. Di ilmu tasawuf ge kudu ngaguru bertorikoh engke bakal nyaho setelah bersih nyebrang ka ilmu hakikat. Ketika geus datang kana torikoh jeung hakikatna engke bakalna naik ke alam malakut disambut ku malaikat, naik ke alam jabarut disambut ku Gusti Allah. Begitu disadiakeun sorga cak bidadari, telah lama engkau encep, aku rindukan. Ternyata baru inilah engkau datang ke sini cepot. Gitulah hadirin kaum muslimin, bersihkan yuk urang babarengan di mana bae jeung saha bae ulah datang ka bobolokot isuk bagetu